ieu bewara kanggo pawali. Ngawitan 1 Agustus Pemda Provinsi Jawa Barat bade ngagelar lomba kelurahan jeung desa. Timimiti urusan kebersihan, keluarga berencana, ketahanan pangan, dugi ka laju pertumbuhan ekonomi, pengendalian penduduk, pendidikan, kabeh aspek pembangunan nek dilomakeun. Pialana terek nyanak, piala tikaruhun. Judul pialana nyaeta mahkota binokasi. Tanu tadi teh nu dicanak. Saha engke teh pemegang mahkota binokasi pamarentah Provinsi Jawa Barat? Kelurahan mana? Lombana kieu. Ya. 1 bulan Agustus, 1 Agustus tepi ka akhir Agustus. Eta penyisihan tingkat kelurahan. Juara kelurahanana tingkat kecamatan engke bakal menang stimulus pembangunan 200 juta eta juarana. Eta nu juara tingkat kecamatan, sanaos lombana tingkat kecamatan tetep pialana sareng hadiahna ti provinsi. Pami pawali bade namihan 100 langkung sae berarti jadi 300. Me semangat. Jadi urang mah teu dilombakeun mah hese nya. Engke tos juara kelurahan berarti aya juara juara kot lurahna jadi juara sakota. Jadi piala wali kota sareng piala nu tadi mahkota binokasi. Nah, engke juara kota, sakota kelurahan anu jadi juara sakota Bogor, sakota Sukabumi, sakota Banjar, sakota Cirebon, sakota Bekasi, eta engkin kenging hadiahna anggaran pembangunan kelurahan tahun 2002 genep ageungna 1 miliar. Engke ngiring deui tah anu juara kecamatan, juara kota teh atanapi juara kabupaten. Ngiring deui di tingkat provinsi. Bulan November pelaksanaanana 1 penyisihan tingkat kecamatan bulan Agustus, pemilihan tingkat kota sareng kabupaten bulan September, engke pemilihan tingkat provinsi bulan Oktober. Engke juara ka 1 provinsi menang stimulus pembangunan 7